Turun siap. Turun sina motor. Turun. Alah, rek naon sia teh bonceng ngajagaan aing. Hayang dituar tatang kurak naon nian mun ngajagaan aing ge. Gaya bah, tacungur. Aing kadia mau balad. Ko aing digoran aing na balad aing. Hei dak, kadia buru aina, kadia. Wanjir, si eta boga balad sasuke euy. Wah, mapi balegeun ieu mah euy. Bisa jadi hancur di jalanan ya lamun ngadu rasa gandeng Cidori. Mending kabur ayeuna mah aing, kabur. Eta mang. Kade di belah itu tadi aya begal mang, kade mang. Sing nyegat ka mang kade. Tadi ge abi dibegal untung abi bisa lompat mang euy. Kade aya begal di ditu mang. Ujang. Siap nuhun. Ih, eta kolot, lain puter balik kalau lanjut kan itu. Bener, bukan nyawa salapan sugan kolot teh. Ini cuman tinggi nyerang wae. Hai cari cinta serang wae mana macam cek. Yo dengekeun. Ari jadi jelema teh kudu neangan kasab anu halal. Ulah maling, ulah ngabegal, ulah maok. Sabab harta anu didapatkeun dina hasil anu haram seperti ngabegal ciga maneh kieu. Tong salah, ke di mana-mana ente maot. Harta ente bakal dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal ditanya, di mana kumaha carana maneh ngadapatkeun harta ieu. Kieu tinggal mang. Heula aing mah hebat wae, aing mah saku ki. Coba teh aing mah. Awas ya balik-balik di kana jalan goreng. Tingali we. Lamun kaciri maneh masih keneh ngabegal, tingali dirungkadkeun ku aing tangkurak maneh sia. Punten. Anjir, motor na harus ya. Ku aing di Cidori sia ayeuna. Cidori. Tuh kan lumayan. Aing menang motor euy. Lumayan. Untung aing teu ngawaro ka si Amang tadi. Lamun aing ngawaro meureun aing mah menang motor. Lumayan. Hulu ruksak. Dasar tangkurak. Rasakan saya timpaan motor.